Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Meni ngapain teh aya we ieu teleponnya. Boga budak parawan hiji. Kitu we pagawe nanti kana HP. Haroream ting aing mah. Aing mah kedeung deui teh tere asup sakola kudu mayar daftar ulang, can bukuna meureun kudu anyar, saragam kudu anyar, sepatu kudu anyar. Ai salaki can ngirim aing mah kuat kabaran ngung kieu. Nya melolo nya nah mun teu bunda jeung potong sagala ieu teh atuh bunda nyamel kumaha kieu barunya nya nyamel ka maneh sok bingung we geus kieu teh minjem kitu ka Bang Emok di mana sakola. Tapi atuh mah nya teh nginjem ka Bang Emok era omong ning aya tuh nya di mana? ST di ST-han, mangga bapak-bapak, ibu-ibu ST. ST ka mana we atuh ieu teh kada ketempo? Bunda, aya we abi mah kamari di bumi nuju cuti. Dagang ST ga cuti nya jiga PNS wae nya. Bunda bade moal ieu ST. Wah, euy bunda teh ukur diet teh mengurangi minuman yang manis. Oh gitu. Nya atos atuh abi bade ngidar heula nya. ST, bapak-bapak, ibu-ibu ST. Mangga. Bunda teh ka mana ieu nya? Oh, dekat emang mama Neng ya poho Kumaha aturnya? Minjem wae ka Bang Emok kitu. Punten mama Neng. Punten. Bunda mangga. Naon si bunda ka dieu? Mama Neng. Naon bunda ieu teh ka dieu meni asa kutu tumbenan Iya mama Neng, bunda teh dek nginjem mutu bunda potong. Tuh. Nah, jeung bisa potong kitu eta teh bunda. Digegal ku si Popon. Menya. Manya digegal ku si Popon mama Neng. Nah bisi atuh bunda apan seukeut atuh huntu si Popon mah. Tuh mutu mah aya di dapur jeung cokot. Oh, aya di dapur, bunda nginjem heula atuh nya. Nyom. Nya bunda. Tanyakeun wae kitu ieu teh ka si bunda persyaratan Bang Emok. Oh Neng, bunda nginjem heula nya. Kan eta urut nyambel meureun. Menya, nuhun. Nya bunda tong ka ini bunda. Menya, aya naon eta mama Neng? Iya bunda, mama Neng teh rek nanyakeun ari Bang Emok teh naon wae persyaratanna? Menya. Mama Neng rek nginjem Bang Emok ieu teh. Heeh, jigana mah bunda ieu teh. Si mama keur ngobrol jeung saha nya? Ngan tumben eta mama Neng minjem Bang Emok. Bang keur butuh duit. Heeh, bunda ieu teh keur butuh. Si Neng akan asup sakola atuh loba beulieun. Tumben mama Neng butuh, biasana ge boga duit wae mama Neng. Menya, sakit ngirim. Heeh nya eta bunda mama Neng teh can dikirim ku salaki teh. Mangkalinya si Neng teh kudu daftar ulang sakola, meuli sepatu, meuli buku, meuli seragam. Lieur mama Neng teh duit tinggal saeutik deui. Temahi. Oh, gitu eta teh. Bade nginjem sabaraha atuh mama Neng? Nya eta bingung bunda mama Neng teh dek nginjem atawa henteu ieu teh. Ngalamun dek nginjem Bang Emok naon wae persyaratanna? Ya gampang atuh syaratnya mama Neng. Kakak, KTP, fotokopi keluarga, fotokopi buku nikah. Nah, lamun geus aya syaratna engke disurvei ku Bang Emok langsung cair. Assalamualaikum bunda, punten. Aya teh nya? Mangga Neng, ieu bunda di dieu kalanya. Mama Neng, bunda mulang heula nya itu datang ku Princess Emok. Oh, nya bunda sok. Mun geus pasti mah nya mama Neng minjem Bang Emok ka bunda sok bikeuna persyaratanna kayak dijamin cair pokona mah ku bunda mah. Oh, siap lah bunda, siap lah. Ya geus atuh mama Neng, bunda balik heula nya ieu teh karunya cenah Emok nungguan nya. Mangga. Nya bunda mangga. Kumaha nya? Minjem wae kitu ka Bang Emok. Atuh da si Seneng mun tadi pangmalikeun seragam anyar karunya. Paling teu boga duit bingung kieu nya. Aduh, si mama teh geuning sakitunanya ka Neng teh ngebela-bela Neng nepi ka dek nginjem Bang Emok. Ternyata si mama teh sayang pisan ka Nengnya. Neng, ya bunda di dieu Neng. Bunda didinya geuning. Pantesnya kok abi di geruan teh teu aya. Manya, yuk Neng bunda teh geus nginjem mutu bunda potong. Ngan yuk Neng, aya nasabah anyar. Saha bunda? Mama Neng, ieu teh tadi ngomong ka bunda cenahnya dek ngajukeun pinjaman. Oh gitu bunda. Nya atos atuh hayu orang langsung survei. Kana Neng? Engke da Neng, lain ayeuna minjem lagi. Persyaratanna can aya menya. Oh gitu nya atos atuh engke deui. Ngan mah antar abi lagi ka Centini. Salakina mah samurai. Hayu.
Ayo Neng, kela. Lamun mama Neng jadi nginjem Mang Emok atau bunda teh cair meureunnya. Hah, nya Neng tungguan ibu geus mau senjata. Domba kuring meuni hebring. Aduh, untung we nya ya Bu Erna teh kawin jeung si Usep anu PNS jadi kan bisa ternak domba. Mbe dulu mbe. Ka Bu Erna wae kitu minjem teh. Cobaan gitunya sugan we aya ieu beh teu minjem ka Mang Emok. Ya Allah, berikanlah mama neng teh duit anu loba ya Allah, biar mer sekolah teh teu minjem ka Bang Emok. Kieu lah teh lemah. Neng, Ih, si mama. keur naon maneh? Iya mah neng mah keur muka HP. Kana HP we lain mah bantuan indung ditilap. Mama ada ka Bu Erna heula nya. Mun hayang dahar mah itu aya endog gorengkeun we. Ya mah. Pasti si mama ka Bu Erna teh rek minjem duit tuh jeung bayar sekolah neng. Aya teh nya Bu Erna di mana? Alhamdulillah. Ica, di mana eta teh jeung mama karung kitu? Ini mama neng Ica teh lagi nyari rongsok. Meni rajin gitu Ica, ngan geus tuang teu acan ieu teh ngarongsok teh. Tuh aja nama neng, soalnya di bumi teh teu aya nanaon. Oh, gitu Ca. Meni karunya kieu nya budak, hayang dahar ge kudu ngarongsok heula. Mama neng pasti rek mere duitna ka Ica. Iya we atuh Ica, iya. Iya, jangan meser beas. Nuhun pisang mama neng, alhamdulillah akhirnya Ica bisa makan sama nasi. Kade Ica nya eta artosna pesen beas. Oma tong dipake jajan. Nya atas atuh ari kitu mama neng kade tuh lah nya. Heuh Ica. Iya mama neng, tuh kan bener mama neng mere duit. Alhamdulillah ya Allah, ke 8 orang mere Ica duit. Wow. Nilai status ayo bae dipamerkeun dia domba Ibu Erna di Facebook me. Masya Allah tabarakallah Mams. Hari ini ketemu lagi dengan domba Bu Erna yang sangat imut ninin ya. Bu Erna di dia gini. Mama Neng. Keur naon ieu teh di dia Bu Erna? Biasa Mama Neng keur ningali ternak Bu Erna ieu ternak Bu Erna bersama si Usep PNS. Naon ieu teh ka dia? Iya Mama Neng teh Bu Erna keur kabingungan. Bingung kunaon ieu teh Mama Neng? Sok atuh curhat. Jadi kieu ieu teh Bu Erna aduh. Kumaha nya bingung? Tong loba kabingung atuh Mama Neng. Sok we curhat jeung Bu Erna. Dijamin aya solusi. Kieu ieu teh Bu Erna. Mama Neng teh keur butuh duit ieu teh. Nah, jeung butuh duit sagala ieu teh Mama Neng. Yang ngaran lagi jelema atuh Bu Erna pasti butuh duit mah. Lain eta atuh Mama Neng maksudna teh ieu. Mama Neng teh butuh duit jang naon. Mama Neng kalau pinjol ieu teh. Amit-amit Bu Erna nya ku pinjol sagala. Lain ieu mah. Kan si Neng teh atuh deuk asup sekolahnya tahun ajaran baru loba bayareun asal kita ngirim jadi keur butuh Mama Neng teh jang sekolah. Oh gitu. Jadi kumaha Mama Neng? Jadi kieu Bu Erna. Mama Neng teh dek nginjem gitu ka Bu Erna. Sugahan we aya ieu mah mun aya ya gitu maksa Mama Neng mah mun aya we. Oh gitu. Aduh kumaha nya? Bu Erna aya teh nya. Kumaha Bu Erna ieu teh? Aya teu? Nya aya atuh Mama Neng, maknya ya domba sakilobana Bu Erna teu boga duit. Alhamdulillah pisan atuh ari kitu mah Bu Erna nya aduh. Hatur nuhun atuh lamun aya mah nya. Sok atuh ieu teh butuh sabaraha Mama Neng? Mun aya mah Bu Erna 500 tapi mun teu aya mah wios 300 ge. Ke mun Bapak si Neng ngirim ke langsung ku Mama Neng di ieu nya dibalikeun. Kecil atuh eta mah dek 50 juta ge aya. Nu bener eta teh Bu Erna, aya sakitu? Aya Mama Neng di bank tapi duit batur. Sok teh bener wae Bu Erna mah eta teh. Tapi nuhunnya ieu sata acana Bu Erna teh geus tulungan Mama Neng eta aduh nuhun pisan nya. Sami-sami Mama Neng. Ngan artosna teh di ATM keneh. Ku Bu Erna can dicokot nyangke lah. Sorenya ku Bu Erna cokot ke ku Bu Erna dicokot langsung diantarkeun ka imah Mama Neng. Kumaha? Aduh nih jadi ngarepotkeun kieu nya Mama Neng. Teu naon atuh Mama Neng. Ngaranna ge bertetangga ieu jadi kudu saling membantu. Kamu lamun mayarna lancar mah ku Bu Erna dibantu pisan. Ibu-ibu bade ST aduh. Eta tukang ST dagang nepi ka dieu. Cing ST jeunkeun dua. Mangga Ibu Erna anu geulis herang mencrang denok pisan. Urang jeunkeun heula nya. Tong dipesenkeun Mama Neng mah Bu Erna dek mulang ieu acan ke gero, loba pisan geroheun. Dek ka mana tuh Mama Neng? Apa urang ngopi heula ieu? Ngopi naon ieu teh Bu Erna? Iya sukro loba tuh. Belah ge loba keneh sukro. Eudeuh.
Lain sukro atau eta mah Bu Erna. Boba. Aduh, kok abi atuh peser boba najang ST. Mana sih si Jasmine tehnya? Iya di dia nih, naon atuh. Neng sedih Min. Sedih ku naon ya kaum nih tumben. Jadi kieu Min, Neng teh mendengarkan percakapan si mama jeung si bunda. Emang naon kitu percakapannya? Jadi kieu Min, si mama teh cenahnya bikin jebang emok cenah jang mer coklat nih. Terus anu bikin sedih naon? Kamu dititah mer bang emokna. Lain atuh Jasmine mah nya Neng mer bang emok. Neng mah sedih teh kieu Min, melihat perjuangan si mama kitunya menisa kituna ka Neng teh gitu. Neng teh jadi merasa tidak berguna. Kieu anu pernah berguna wae. Neng kudu kumaha nya Min, bae bisa meringankan beban si mama gitu. Soalnya Neng teh asa karunya we kitu ka si mama teh. Kumaha ya? Jasmine gue bingung sih Neng, soalnya kan Jasmine mah gak pernah jadi beban ya. Jadi bingung. Kumaha lamun ieu Min? Neng teh bantuan si mama kitunya dengan duit. Kumaha carana kamu dengan duit? Ngerongsok we barang Ica Neng. Yuk. Tumben kamu datang di waktu yang tepat, Ca. Kebetulan we ieu mah Jasmine Ica teh keur nguriling neangan rongsok. Ari ngarongsok kumaha carana, Ca? Gampang Neng, tinggal neangan cangkang botol jeung kardus terus dijual gitu-gitu aja kamu mata apa nih. Oh, gitu, Ca. Neng ngarongsok wae gitu, Min. Ya itu mah terserah kamu sih. Kalau kata Ica mah ngarongsok aja Neng, soalnya engke juga bisa dapat uang jajan. Ica sekarang udah punya 100.000. Lu bener Ica, kamu menang 100.000. Tinu ngarongsok ya teh. Ya, itu oge sih. Cuma kan ieu menang manggih saware jeung aya anu mere tadi pas ngarongsok. Si Ica nih ku anggernya harga segitu teh. Ya udah atuh guys, Ica dek nguriling lagi ya, sugan menemukan uang murah lagi. Bye guys. Keajog nih geuleuh pisan deh guys gas. Jadi kumaha Neng? Neng bingung Min, kumahanya? Ya itu mah terserah kamu sih Neng. Tapi ya lamun kamu ngarongsok gitu, seenggaknya kamu teh sedikit meringankan beban sama kamu. Tapi kamu bener oge sih Min. Neng jadi bingung kieu kudu kumaha. Oh gitu. Nya atas atuh abi bade. Bade naon gitu. Bu Erna sok. Oh gitu. Udah kuat. Minjem aja gitu kapan? Alhamdulillah. Kayak bingungnya sih Neng atau Ayu. Ntar orang beli sendal salah tuh beli koin kucing. Sama nasi. Ya Allah. Ih, si Mama.